Kieu we ngonten mah pagawean imah beres ngonten bisa. Halo assalamualaikum bade sadayana kumaha kabarna? Cik saha anu masih keneh bingung rek ngonten naon? Kieu we ku si teteh yeuh rekam pagawean imah uploadkeun posting. Geus we jadi konten. Komo nu udat edit teu bisa kos batur geus we nyeun konten kieu anu babari. Lamun mikirkeun jam tayangan masih teteh oge masih keneh handap, masih keneh sakedik tapi dapir aku we di leukeunan mah. Kan naon ge urang teh mulai latih handap baru ka luhur atuh ti luhur ka handap mah murag meureun nya. Kieu we kontenna ge beberes imah. Heueuh sakieu masih teteh teh aya kemajuan kontenna teh. Naon kitu kemajuanana? Heueuh mulai wani di luar yen nuna kamera. Bari jeung rada susulumputan ieu teh sieun katempueun ku batur. Tapi dipikir ku si teteh mah nya ai ku audiens teh era, ai ku batur tatangga era, meureun ge lamun geus boga milik mah nya urang teh berbagi teh jeung saha? Jeung dulur. Matakan hayu baraya anu misalkan geus boga niat hayang ngonten di FB Pro. Sok hayu urang mulai, urang berjuang ya di 2026 ieu teh sugan we atuh urang teh menang undangan MK di Monet. Heug misalkan akun urangnya FYP bisa gajihan pokokna mah meureunan enakeun, bisa nyenangkeun keluarga, bisa mereka kolot. Kan tujuan urang teh kitu lin. Tapi heueuh si teteh teh ari posting video POD, posting reel, posting foto mah osok ngan live anu can bisa. Heueuh bingung atuh da rek live teh rek ngomongkeun naon, rek ngalakukeun naon, komo sok sepi wae geus pernah nyobaan ge. Tah eta can si teteh mah can dilakonna. Padahal cenah cek baturnya lamun misalkan live geus rame mah justru tidinya ladang cuan teh. Cik doakeun atuh baraya ieu si tetehna cing boga kakeyeng kawani kawanter jang live di FB Pro ieu. Ngomong-ngomong ieu teh nya kumahaneun meureun si mamah urut tadi nyitak baso urang kumahan we karunya si mamahna mah nuju angkat kaluar ieu teh aya sasaha di bumina teh. Tuh pan beres we wasuheun ge nya bari jeung reang ieu teh sora hayam anak hayam meureun nyalampeureun samarukna rek maraban asang sarada-rada mendung si mama teh tadi moekeun kasur lantai ya urang jahitan heula we meh teu kabereg soalna di luhur oge popoyan teh seueur. Alhamdulillah ninganan ayeuna mah beberesna atos kantun laleson ketang samemeh laleson teh urang ibak heula da can ibak itu si teteh teh dicekapkeun heula video ti si teteh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.